Ya, Mang Jang, sabaraha ayeuna harga cai teh? Masih RW 7.000 masih. Murah-murah teuing. Terus sabaraha tuh? Atuh nyataikeun 10.000, ameh tareh naik haji. Mumpul 7.000 mah iraha tuh naik haji na ge. Oh, kayaknya Taekeun. 10.000 RW tuh. Mumpung ka RW. Heeh, atuh RW piraku. Alah duit nage 100 ribuan hunggul. Aduh RW, arek ngalarisan teu mawa pulangan. Tuh. Soalnya lamun direcehkeun sok tarebea. Itu 2.000. Aduh, nah akhirnya 10.000 jadi 2.000. Pan ieu mah RW weuh receh. Bae meureun. Bayar tuh ngalarisan. Kapan ka RW? Nya Iyalah, dan kayak meureun butuh tanda tangan, butuh cap, deuk saha lamun teu ka RW. Nya sok taikeun hargana metereh naik haji. Nya anu 5.000 impaskeun weh bisi engke butuh tanda tanganin cap kadinyakeun RW soalna muka bebanan boga hutang 5.000. Waduh, Nya RW. Kok kudu naik 10.000. Kebenaran RW duitnya 100 ribuan unggul. Nu biasa tuh lah Ya, RW. Rido tapi Rido. anu 5.000. Rido daripada teu cair bantuan. Gitu atuh. Nya nuhun pisan ieu. Ya, Sok taikeun hargana. Nya. RW mah kumaha ieu teh. Nah, suara gegereneng nih tak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ikhlas kan? Ikhlas RW. Ya.